Banyak yang komen cerita rekomendasikan deui atuh tempat kadaharan Sundan wargana murah tempat jadul anu bisa sekalian mau ulin budak atuh. Atuh menikah beneran pisan geus kami ge menikah rek manggih ada tempat teh alam pilemburan aya di jalan Kado Bangkong pada larang. Orang basa sub teh alay si suasana teh bener-bener sejuk pisan bener-bener siga di lembur ya mah. Guys pugu tempat diuk lagi loba pisan nepikeun ka aya nu luhurun balong siga kieu tah. Pugu we tong sieun mah ka dieu mah da harga paket lagi 200.000 geus bisa opatan atuh ka dieu teh. Ya lo mang teh salah ieu 200.000 geus menang kadaharan saloba ieu. Ting di sangu lewat tahu tempe asin pedah ayam entok pertumisan duniawi nepikeun ka samal lalap oge di dieu mah geus termasuk 200.000 baru. Orang geus leuwekeun teh alay si aing mah bener-bener kenikmatan dunia yang hakiki atuh ah. Kumaha deui bari digula gaya di kadaharan teh terus dipakekeun sambal nasi siga kieu mah alay sia bener-bener aing mah bener-bener top mantap ih teh beng. Geus pugu bari nyeruput si pertumisan duniawi nama alay sia bener-bener ngalimat pisan. Tong ditanyakeun si entok nanas nama ieu bener-bener aduh bener-bener nyeun seger aing mah da make nanas heueuh. Ejek bali 50 juta